Pas didoakeun mugia almarhum sing ditampi iman sareng ari ihsana ka mana? Oh, leungit pan nya. Sing ditampi agamana non almarhum teh iman sareng ari ihsana ka mana? Pan arkanuddin teh 3, iman, Islam, tambahan kemah sing ditampi iman, Islam sareng ihsan. Eta sampurna agama tepikeun kadinya, mudukeun kadinya. Iman, Islam sareng ihsan kadinya. Dibimbing ku kiai teh, duanana kada dibimbing, pikihna kedah dianggo, akhlakna ge kedah dianggo. Terang kana kaawonan diri urang teh mun teh mak ku jalmi ku ulama-ulama nu terangeun kana diri urang. Kana dirina ana gaduh basirah mata hatina. Iman ngatur masalah akidah. Hukum akidah mana? Urang kenal ka Gusti Allah. Maka dipajabarkeun ku ulama. Ku Abu Musa al-Maturidi ulama teh 2 dina tauhid. Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Anu aya konsep akidah urang sok diajarkeun ku sepuh urang wujud kidam bako akidah aqaid anu 50, nu wajib di Allah 20, nu mustahilna 20, nu wenangna sahiji. Nu wajib di Rasul 4, wenang di Rasul 4 anu mustahil di Rasul 4, nu wenangna hiji. 20 tambah 20 jadi 40 tambah hiji jadi 4 hiji 4 jeung 4 jadi 8 jadi seberiji 40 salapan tambah hiji jadi 50 disebut aqaid anu 50 teh eta teh kedah apal eta mah di urang sendiri aqaidul iman teh ulah euceuk ibu kenal Allah ceuk saha dalilna kedah apal ulah kieu bahasana ibu kenal ka Gusti Allah terang ka Gusti Allah saha Gusti Allah pangeran abdi naon dalilna teuing cek ajeun pokona galoh we kendah apa jeung dalilna dalil akli jeung dalil naklina mata kapungkur mah ku sepuh kapungkur ditalar jeung dalil-dalilna naon dalil wujud Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma naon wajib tidak dana kitab wal awwal wal akhir wal dhahiru wal batin naon dalilna baqo wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram terus sadayana eta teh disifatan di dalilan eta teh terang kana dalil teh pikeun dina bidang akidah nu kahiji iman mah setiap jalmi wajib terang eta teh jeung dalilna eta teh benten jeung pikih mah teu aya kewajiban terang kana dalilna. Ibu salat Allahu Akbar saacan salat ucapkeun usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Teu kudu apa dalilna. Allahu Akbar ngangkatkeun panangan naon Qur'anna hadisna. Teu kedah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila naon dalilna terus maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim anu teu maca bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillahirabbil alamin naon dalilna wajib terang kana dalilna eta henteu wajib kana fikih mah pokona mah mun teh mah urang taklid seulama ieu syaratna sakieu ieu rukuna ieu eta hukumna tuturkeun we ulama dina fikih mah sah eta mah asa terang kana ilmu fikih ieu syarat ieu rukun ieu batal ieu sunnah ieu makruh ya teh kedah terang dalilna subhana rabbiyal azim wa bihamdi naon dalilna ieu dikeun urang mah eta mah urusan ajengan ulama santri nu kitu mah tah kangge ulama aturan fikih mah teu aya kewajiban terang